Ini serak ini ngerit nih. Eta di mana tuh? Lain orang teh itu kata latahan bisi atin cenah bantuan yang janur cenah. Rek ngarit heula nya. Ngarit heula tuh geus beurang pan. Peuyeum rasa korong. Paingan di dada guan teh lila geuningan. Geus dikeruyu geus beres. Aduh ieu mah. Aing bejakeun ka sini mah imah. Aduh. Sesoranganan si dia tuh ngajak weh. Lo? Yuk. Oh, kebenaran aya maneh euy. Pinjem korek buka korek teh lah. Oh, gak korek mah ya? Boga teu ududna. Ai. Burung atuh ngomong menta jeung ududna gitu. Oh, ba udud mah tuh pamere urang ge. Ya. Opan meureun urang teh kudu basa-basi heula. Emput penta teh atuh menta korek-korekna basa-basina mah. Waduh. Lain engke mata seluruh urang mantuan ieu nu hajat. Atuh nyokotan-nyokotan piring-piring kotor urang naon wae urang bunta bantu. Gosok teh heula kek urang dituturkeun urang hayang ngangeuskeun heula ieu nalian tuturus. Heeh, aya kitu mah ke maneh nyusua ka ditu. Lumayan pan meureunnan menang udud gratis, kopi gratis, dahar gratis. Heeh, urang ngorot-ngorotanan lah, ngorot-ngorotanan pengeluaran urang teh atuh. Bari bunta bantu pan jeung tetangga meureunnan ieu naon teh keur ruah-riweuh tetangga rek hajat. Nya. Heeh, kayak urang ka ditu lah. Geus beres ieu mah urang pan hayang beres heula ieu. Oh, kade ulah henteu ke nuturkeun nya. Heeh. Nu. Lain maneh geus panggih can jeung siat. Encan nya ta urang ke can panggih. Oh, coba balik kamari manehna menang orderan nyeun janur teu beja-beja ka urang. Emang mana bisa kitu lamun nyeun janur? Ingan maksudna teh pan aya jeung urang barang mameureun ka darituna urang menang-menang udud, menang-menang kopi. Oh, ini sorangan pan urang meureun ngabejaan oge. Cek si Atin cek urang teh urang nyeun janur, pangnyeunkeun janur. Mana ini sorangan urang narunguan duaan jeung maneh. Oh, tuh baliknya teh si Iat mah. Oh, nyata tuh balik pisan. Tapi engke manehna pasti aya ngalajomet. Kayak urang ngomongan lah. Pada mah teu balik gitu. Babaturan ditinggalkeun, urang nununguan manehna nununguan ngarit sugan teh can balik ngarit. Ku aing pas ditingali teh geus beres nyeun janurna oge. Oh lah urang omongan engke. Pan lain kuna naon nu meureunnan urang oge pan hararayang kopi jeung udud gratis teh. Manehna we hungkul sorangan teu ajak-ajak. Kayak kurang rek diomongan eta ai keur ngalajomet ke ai hadiah. Kitunya engke maneh wayahna tuturkeun urang mantuan di nu hajat urang nyokotan-nyokotan piring kotor atuh. Naon we gawe-gawe ditu lumayan pan urang teh menang kopi gratis meureun udud gratis, daang gratis. Teu. Oke, urang nuturkeun. Kitu nya. Oh, urang mangkat heula. Oh atuh, kayak pokoknya urang nyusul weh. Nu. Geus kieu can. Mana geus kieu can? Can, Atuh sok gerak kituan. dahar lain. Masa anu nitah dahar aing mah nanya geus kituan can. Emang urang nitah nanya geus dahar can ka mana? Urang mah nanya ge geus kikian apa encan? Wah, maknya aing teh kikituan nya hungkul. Boedan. Sugan teh tita dahar aing kikituan teh. Ya. Wah, geuning geus siap. Geus siap geus nunungan. Heuh, bro. Batur geus ararinit. Pokona ulah dinilai proyek jomet bro, ayo. Oh, atuh geus sit urang karena masalah perjometan mah hayu.
Ya. Ya cuman yang mendingin loba gitu geuningan. Wali atuh. Urang tibang hiji. Kapan orang kamari? Matak di belahanan loba ge pan kamari nyen janur urang mah. Oh, da mana mah kamari urang nu ngabejaan oge urang nyieun janur mana kala ini sorangan aing teh diajakan teh dibejaan. Jadi urang dibere parosna hiji mana mah. Oh atuh hampura. Mentang ke urang eta kuehna. Oh ayu ke dibere. Atuh ayu urang ka imah. Oh hayu. Ayu tuh di dia. Daharna, Bro. Kok aing mah amek keneh euy, manya menang hiji aing mah. Aing maneh menang loba coba ah. Pan rezeki mah geus aya nu ngatur atuh meureunnan. Oh, si aing kitu teh mah. Ah hibur atuh orang mayor ah.